Yang Naon mak? emak teh rek aya nu ngalamar. Saha mah nu ngalamarna? Aya we lalaki nama. Pan atuh bapak maneh teh kabur wae. Oh balik-balik. Jadi emak teh kenalan-kenalan rek ngalamar aya lalaki kumaha. Urang mah teu setuju. Nah, atuh setuju. Embung, urang mah mending kabur nya kring. Alah. Ari mah ke kumaha pan atuh? Pan jeung ari sokyon marane atuh jang. Baik, urang mah bisa gawe serangannya. Bisa gawe. Kitu mah jang pan mate atuh ti perang, sasaha, ti peuting, batur sare. Pan aya lin Naon aya teh? bantal guling. Manya bantal guling ari maneh. Ditangkep we kumaha atuh ditangkep we. Atuh ari mah siga nu gelo nangkep ku guling mah. Nyonya HP tuh. Pan mate teh boga HP, ngan mate papangi jeung lalaki di jalan. Mak, ade boga HP? Boga. Boga iya ya HP-na. Udang mah Mang nginjem eta maneh boga HP pisaha. ieu teh mah bahasa eta abi mese kumpul-kumpul. Sia mah lain nang maling. Rajin geuning teu nyangka mama. Oh, tos cenah urang rek meuli panghamikeun HP. Duitna mah dihakan ku sia mah. Udah si ieu mah boros. Mah ieu mah kejang mawe nya. Heunya kumaha diinjemnya. Pan mate boga kenalan lalaki. Nu rek ngalamar emak, rek ngawin emak. Urang mah teu setuju. Atulah teu setuju ge kewet tinggal heula lalakina nya. Lamun kira-kira kasep meureunana terserah. Urang mah lain kumaha kasepna nya, da urang mah da pokona mah teu setuju nya kring. Nya teu setujuna kumaha atuh dah. Nya urang mah teu setuju. Abi mah tah si awe lah natana mah lah. Kumaha si adik mah geus masihan nya izin ka emak kawin deui. Ujang kumaha teu setujuna kumaha. Pokona mah urang mah teu setuju, geus lah urang mah balik lah. Rek gawe nang ngades sorangan urang mah pokona mah teu setuju. Kitu atuh jang ka mana jang kitu buan mah jang. Tuh pancet mana mah kitu geuninnya. Teng ge hayang balik kabur. Atuh kes kieunya. Naon tuh Ada kitu mah tuh nya bae kewek kumaha kewenya. Ningali heula lalakina. Atuh mama kitu we nya. Tapi asa urang pangulikeun motor mah. Moal lah, papamu ke motor. Urang pangulikeun. Ngeun kewek Dan minta si APT ulah. Nya. Dadan teh mah setuju nya. Kewek lah kitu ang minta ka salaki anyar nya. Mak, abi erek eta heula nya. Itu tuh biasa ngebantuan batur lah. Erek saran eta. Meredan. Mah Assalamualaikum mak. Waalaikumsalam. Aya dewe baru dakte nu hiji satuju. Nu hiji henteu lalieur baru dakte keur masuk salaki teu bener. Rek kawin deui harare sakli. Euy, lieur.